Episode ke-40 hiji ningali sarerea atau Freddy nyarita deui, tapi aya saratna, kuring aya di dieu pikeun ngabantu aranjeun lantaran bibi Lastri, kusabab kitu, dimana duit geus balik, anjeun masing-masing kudu mayar 10% tina duit anu ditarima. Satuju? Si Nini bawel rikat ngajawab, teu masalah, mending narima 80% tibatan duit leungit kabeh. Nu laina oge pating corowok, satuju, Lastri anu ngadenge, langsung bungah, dina otakna langsung kabayang poe ieu manehna bakal mawa duit jutaan ka imah. Ayeuna kuring rek asup ka jero. Tungguan, cek Freddy bari ngalengkah asup ka kantor asuransi Mutiara. Freddy, tungguan, bibi milu ka jero, cek Lastri. Udin buburu narik pandangan Lastri, "Bu, saena ibu di dieu wae." Ulah ngiring, upami Freddy gagal, ibu bakal aya dina bahaya. Lastri malik ka Udin, maneh ragu kana kamampuan Freddy. Nenjo pahlawana disapelekeun, para nini-nini jeung para aki-aki nyurakan Udin. Udin teu malire panilaian jelma loba ka manehna, anu leuwih penting mitohana salamet. "Bu, kedah ngadangu ka abdi, helang oge aya kalana gagal newak anak hayam." Freddy ngadenge Udin cumarita langsung ngareret, "Kang, kuring wani asup hartina kuring mampu, tong disaruakeun jeung didinya, ti tadi ukur bisa cicing." Ningali mitohana teu bisa dicarek, Udin pasrah, "Nyapek kuma maraneh lah, uing mah sakadar ngingetan," cek Udin. Freddy, ulah diasupkeun kana hate, cungur si Udin memang kitu, maklum teu nyakola, hampuran, cek Lastri bari nyurungkeun Freddy sangkan buburu asup ka jero kantor. "Teu sawios bi, ukur cariosan kitu mah ku abdi dianggap radio butut," jawab Freddy bari nyerengeh ka Lastri. Tepi kana pantau Freddy langsung nyorowok ka security anu diuk tukangan meja, geroan bos maneh. "Balikeun duit kabeh jelma anu aya di luar, atawa kuring bakal manggil pengacara jeung polisi sangkan sarerea diringkus." "Mangga antosan sakedap," cek security bari ngontak bosna nu aya di ruangan lain pake telepon nu ngajagrak dina meja manehna. Di ruanganna bos Heri keur nying harepan tamu saurang lalaki umur 40 tahunan. "Kang Bahar, ieu jatah akang bulan ieu. Aya 20 juta, mangga dietang," cek Heri ka tamuna bari mikeun amplop. "Sa Bandung pasti moal birek deui ka anu ngaranna Bahar. Manehna raja preman anu anak buahna ratusan, nyebar di tiap wilayah di Bandung. Saurang ge moal aya nu wani cucungah. Ti iraha dewek sok ngitung duit, dewek percaya ka Silaing, tapi ulah ngarepkeun hirup lamun Silaing bohong," cek Bahar bari narima amplop. "Kang, kumaha sareng jalmi-jalmi nu aya di luar, upami diantep pasti bakal ngondang kacurigaan polisi," cek Heri. "Sing harepan helaku Silaing, mun teu bisa, dewek kaluar," jawab Bahar bari nyuruput kopi dina meja. "Mangga Kang, hatur nuhun," cek Heri manggut, kaharepna, leuwih hade tinggalkan bisnis model kieu, gede teuing resikona, leuwih hade gawe jeung dewek, cek Bahar. "Mangga Kang, nuhun upami akang kersa dituturkeun ku abdi mah," jawab Heri atoh. Heri saurang sarjana anu mahir dina urusan manajemen keuangan, ngan kapinterana disalahgunakeun. Samemehna Heri kungsi jadi rentenir di Cirebon terus lumpat ka Bandung muka asuransi, anu sabenerna mah ukur kedok, dina prak-prakana leuwih jahat ti ngarentenkeun duit. Salila ieu Bahar ukur ngabekingan sarta narima jatah bulanan nu lumayan gede, ngan dina hate letikna Bahar manglebarkeun kana kapinteran otak Heri, matak boga pikiran hayang ngarekrut Heri pikeun jadi anak buahna. Telepon dina meja Heri disada, "Bos, aya pamuda ti kulawarga Wijaya. Manehna nungtut masalah buburu diberesan, mun henteu, manehna bakal mawa pengacara jeung polisi," cek security ngalaporkeun. "Kang kumaha ieu, situasi darurat, klien geus mimiti ngalibatkeun urang luar ti kulawarga Wijaya," cek Heri ka Bahar bari katembong siga nu sieun pisan. Kulawarga Wijaya di mata dewek ukur rametuk, hayu kaharep, hayang nyaho saha mangkeluk ti kulawarga Wijaya nu wani pipilu engkana urusan ieu,
cek Bahar bari nangtung, ditutur keun ku Harry jeung opat preman pengawal Bahar. Diharap Freddy masih nangtung bari lajak-lejek, ia waktuna pikeun nunjukeun sihungna di harapan Lastri sangkan Lastri nenden simpati ka manehna keur muka jalan pikeun ngadeketan icih, kitu cek fikirna. Bibi, kuring pasti bakal bisa mulangkan duit, ulah hariwang, cek Freddy ka Lastri nu katenjo geus teu sabar. Udin anu nenjo saluaran panto kantor nu molongo ukur bisa nyerengeh ningali kalakuan Freddy jeung mitohana di jero. Udin ngahaja ngadeketan lawang salian ti hayang leuwih jelas ningali kaayaan di jero, oge taki-taki bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Kurunyung ti jero Harry jeung Bahar bijil dituturkeun ku opat anak buah Bahar, sanajan umur Bahar geus teu kasebut ngora. Tapi sima anu kaluar tina panona bisa ngaruntakeun hate jelma anu ningalina. Ngaran Bahar memang geus kakoncara sabage raja preman, tapi karek saeutik jelma nu ngalaman amprok langsung. Kitu deui pikeun Udin, manehna oge teu nyaho lamun anu aya di jero teh Bahar, komo deui Freddy anu memang karek balik ti Australia. Tapi ari ka Harry mah, Lastri jeung kabeh lansia nu aya di luar arapal. Matak begitu nenjo banget Harry sararea nu aya di luar langsung pating corowok nyarekan Harry. Kusabab Freddy teu wawuh ka sasaha anu biu bijil ti jero, jadi langsung ngadugayen bos asuransi teh Bahar. Freddy ngalengka ka harapan Bahar deket pisan, tepi ka betengna hampir antel kana beteng Bahar, bengetna langsung ditampakeun kana benget Bahar bari nyentak, sia bos asuransi. Bahar ukur nyerengeh, lain, tah digigireun dewek bosna mah, cek Bahar. Udin nyakaka ti luar nenjo kalakuan Freddy, makek jeung salah jelma atuh sia mah. Di jero katenjo Freddy ngageser salengkah ka gigir nying harapan Harry, tapi karek gebiwirna rek calangap nanya, hiji perep anu datangna ti saurang preman anak buah Bahar, anu nangtung tukangan Harry nyuruwuk langsung kana benget Freddy. Jekuk, meneran pisan kana cukang irungna. Tepi ka kaca panon hideng nu dipake Freddy potong jadi dua terus murak. Freddy mundur bari nyekelan irungna, lei getih barem ngucur bijil tina irungna, mapai kana lengena, terus ngagarajak masahan jasna. Saurang preman laina oge maju ka harap lengena geus dihembatkeun rek nonjok Lastri, tapi ku Bahar dicarek. Montong nonjok nini-nini, dicabok ge modar, mundur. Cek Bahar ka preman anu tadi maju. Koplok, wani ngajieun masalah jeung Kang Bahar, ceuk preman bari mundur deui kana tempatna. Ngadenge ngaran Bahar disebut, Freddy ngajenghok bari melong ka Bahar, Lastri oge langsung andeprok bari leweh menta hampura, Kang, ece menta hampura, teu boga maksud ngajieun masalah di dieu. Ece ukur rek nanyakeun hak ece, cek Lastri teu sirikna bari sembah depong. Sedangkan Freddy lalaunan mundur kana lawang, nempo galagat Freddy rek kabur, Udin anu memang aya deket lawang gancang ngahalangan. Montong waka kabur, anggesken, bari nyurungkeun tonggong Freddy ka jero. Kaayaan di luar jempling, sarerea eueuh nu wani ngomong, tapi pasesedek bari tangga hayang jelas nenjo kajadian di jero, bari hatena sarua pada tagiwur. Sabab geus katenjo usaha Lastri jeung Freddy gagal. Tampiling lalaki ieu 10 kali, terus balangkeun kaluar, cek Kang Bahar ka anak buahna. Saurang preman maju ngaranggem kera baju Freddy bari gaplo ditampilingan 10 kali. Terus dijejek kaluar, Freddy nyuksruk nangkuban gigireun suku Udin teh hudang-hudang, katenjo getih tina irung jeung biwirna jemblong masahan ubin. Freddy nangkuban teu usik-usik sanajan ditokeranku suku Udin, tapi angger teu usik, jawara teh kieu geuning, duh era atuh, cek Udin lalaunan. Di jero kadenge saurang preman nanya ka Bahar, awewe ieu kumahakeun Kang? Sarua, tampiling 3 kali terus balangkeun kaluar, cek Bahar. Ngadenge mitohana rek ditampiling, Udin rikat ngajlang asup ka jero terus naktung gigireun Lastri bari newak pigelang lengan preman anu geus ngalogodor rek ngajenggut Lastri. Episode ka-42 nyaho aya preman rek ngajenggut rambutna, Lastri ukur bisa ngajerit bari meremkeun panona, tapi lila ditungguan rambutna acan aya wae nu ngajenggut,
Lastri ngarampaan sirahna terus benta. Lastri kaget sabab diharapan manehna geus nyampak Udin keur nyekelan pigelang lengan preman anu tadi rek ngajenggut rambutna. Bahar nu ningali aya pamuda asup sarta wani ngahalangan anak buahna nu rek nampiling Lastri langsung nanya. Saha si laing, hayang modar, Bahar, anjeun nyiksa lalaki eta rek tepi ka kojor ge kuring teu paduli, tapi ieu mitoha kuring teu bisa ngantep, jawab Udin. Oh, jadi eta mitoha si laing, terus kulantaran rek ngabela mitoha, si laing wani cucunga ka dewek, cek Bahar ambek sabab geus ngarasa dicamplakan ku dua budak ngora, tadi ku Freddy, ayena ku Udin. Podaran jelma nu geus bosen hirup ieu, cek Bahar ka anak buahna. Udin ukur nyerengeh bari ngodok sakuna ngaluarkeun HP. Keheula, saacan maehan kuring rek ngawawuhkeun heula hiji anak buah kuring ka anjeun. Terus Udin nelepon Ishak, aya pikeresan naon Aden? Mang, kuring ayana keur paadu harapan jeung anu ngaranna Bahar, kuring diancam rek dipaehan, bisi mamang rek ngobrol. Kurang ajar, mana, pasikeun telepona ka si Bahar. Udin mikeun telepona ka Bahar, sanajan rada teu geunah hate, Bahar narima telepon terus ditempelkeun kana Selina. Dewek Bahar, saha didinya, rek ngabela budak ieu. Bahar, aing Ishak, wani Noel dunungan aing nu ngaranna Udin Subrata, ayena pisan pamajikan jeung anak-anak sia diduruk ku aing. Juragan Udin, cek Bahar ngayakinkeun, heeh, tapi montong nyebut status juragan harupen batur, ieu masih Rusia, kaharti. Ngadenge sora jeung cara ngomongna geus tek wae Bahar ngaduga yen anu ngomong teh Ishak Patma. Saurang mantan jenderal anu anak buahna oge sarua loba jeung manehna, anak buah Ishak terlatih di widang militer, sedangkan anak buahna ukur preman tukang gelut biasa, upama diadukeun jeung anak buahna geus pasti moal nguntup. Red ka Udin, HP dibikeun, Ishak nyebutkeun budak ieu dunungana, tapi piraku turunan Subrata kulehe kieu, teu kaciri dedegan saurang ningrat. Ngaran si laing saha? Cek Bahar nanya, Udin, cek Udin bari mareman HP terus disakuan. Udin naon? Bahar nanya deui. Udin Subrata, cek Udin bari melong ka Bahar. Bahar langsung deku, hampura, kuring tetaliti ningali anjeun, kuring teu nyaho eta mitoha anjeun, ieu kabeh ukur salah faham, ulah bendu, cek Bahar acong-acongan nyembah. Heri bingung nenjo Bahar kalaan diprek harapan Udin. Kitu deui anak buah Bahar nu opat raja preman nepi ka sujud, saha budak ieu. Kuring bisa ngahampura, tapi masalah asuransi, duit pokok jeung dividen anu dijanjikeun, tetep kudu dibereskeun, jawab Udin. Bahar rikat ngararet ka Heri, nungguan naon deui, buburu bereskeun. Heri lumpat ka jero, mangga Kang, Lastri ukur olohok ngalalajoan proses demi proses kajadian, anu katenjo jeung anu kadenge, kabeh eueuh nu asup akal manehna. Freddy anu karek sadar tina pingsana oge sarua molohok bari diuk nyusutan getih tina bengetna ku sapu tangan. Heri ngurunyung ti jero bari ngajingjing koper ku lengan katuhu, jeung keretas daftar klien na lengan kenca. Bari nenjo daftar, Heri muka koper terus nyokot amplop nu geus dingaranan. Bibi Lastri, pokok anjeun 1.300.000 dividen 200.000 dina amplop aya 2 juta, anu 500.000 eta tanda mentah hampura ti kuring, cek Heri bari mikeun amplop ka Lastri. Lastri ngarawel amplop langsung ditangkep kana dadana bari atoh, nyaan 2 juta ieu kabeh keur kuring. Leres bi, jawab Heri, terus kumaha duit nu laina, cek Udin nanya. Sadayana dibereskeun ku abdi ayana pisan, jawab Heri. Di luar nini-nini jeung aki-aki surak ngadenge duit bakal dibagikeun, kabeh nganuhunkeun ka Udin. Udin ngaliuk ka Bahar, Kang, kuring rek balik ti heula, wayahna akang kudu nyaksian di dieu tepi ka duit beres dibagikeun, ulah aya nu kaliwat. Mangga, anak buah kuring pasti bakal ngabantuan Heri sangkan gancang rengse, lamun duit kurang, kuring bakal nambahan, jawab Bahar bari marentahkeun anak buahna mantuan Heri babagi amplop. Keheula,
Biu akang ngomong lamun kurang rek ditambahan. Na ari kitu kumaha, Udin nanya bari kerung. Sabenerna Mutiara kerugi, duit teu kagolangkeun, jadi duit dina kas pasti moal cukup, jawab Bahar. Lamun kitu bagikeun saayana walatra, teu kudu akang nu nalangan, kuring kadiu ukur nguruskeun duit mitoha, eueuh kaitana jeung nu laina, cek Udin ka Bahar. Udin nyarita kitu teh sabab jujur dirina oge masih kehel ka sababaraha jelma anu tadi ngaledek manehna di luar, jadi teu pati paduli. Bahar ngarti kana maksud Udin terus unggek, "Aden, lalaki ieu kumaha?" cek Bahar nanya ka Udin bari melong ka Freddy. "Terserah akang, kuring teu wawuh," jawab Udin. "Gusur jalma ieu kaluar, ulah sina ngahalangan jalan, tadi wani nyentak ka dewek, ayuna tajong bengetna," cek Bahar ka anak buahna. Harita Freddy digusur kaluar ku dua preman bari disiksa, beteng, dada jeung bengetna ditincakan terus diculkan di luar dina ka ayaan ripuh baloboran getih jeung kekebul. Nyaksian eta Udin ukur nyerengeh, Bahar mikeun kartu namana ka Udin. Ia alamat kantor jeung nomer HP kuring, lamun aya nanaon di Bandung, ulah ragu telepon kuring, cek Bahar. Kartu namaku Udin ditarima terus di sakuan. "Butos sore, hayu uwih," cek Udin ka Lastri. Heri langsung pidato harapan jelma loba nu masih ngariung. Kulantaran Mutiara rugi, kuringan ukur bisa mere dividen 200 ribuan saurang. Eta dividen terakhir, sabab perusahaan ieu rek dibubarkan, duit pokok moal bisa dibalikan jeung dianggap hangus. Anu daek narima 200 ribu, sok ngantri. Anu embung, mangga bubar. Kabeh pating rareret pasrah, tapi aya sababaraha urang nyamperkeun Udin anu harita ngagidik jeung Lastri kaluar rek nyegat taksi. Yang tulungan nini, Udin ngareret, eta nini-nini anu tadi tatanya ngenaan dirina ka Lastri. "Menta tulung ka minantu anjeun weh," jawab Udin pondok. Kabeh ngarasahan jakal, mun teu kapancing ku Lastri anu ngagogoreng Udin, tangtu tadi maranehna oge moal milu ngahina. Ayuna eueuh pilihan, sarerea ukur bisa ngantri nungguan ngarana digeropikeun narima duit 200 ribu. Dina jero taksi, Lastri nanya ka Udin, "Saha anu diteleponku maneh tadi?" "Sampe Kang Bahar Raja Preman oge sieun. Rerencangan kapungkur di proyek Bu, sami tukang ngaduk," cek Udin. Sanajan masih kurang percaya, tapi Lastri teu loba tatanya deui. "Anu penting aing geus bisa mawa balik duit 2 juta ka imah," cek hate Lastri bari sura seri sorangan. "Din, ulah nyaritakeun kajadian tadi ka Bapa oge ka Icih, sabab kabeh eueuh nu nyahoun yen duit simpen di Mutiara," cek Lastri. Udin unggek bari nyerengeh, sabab lamun Lastri nyarita kitu, hartina Lastri oge moal nyaritakeun diri manehna, jadi Rusia tetep buni. "Mangga Bu, tapi saena eta artos simpen di bank, ulah di bumi." Episode ka-43 tepi ka imah Udin langsung asup ka kamarna. Katenjo Icih karek beres nelepon, terus imut ka Udin nu karek datang. Tos nelepon sahanyi, Udin nanya, "Elsa, rerencangan sakola kapungkur Kang. Anu ku abdi kantos dikenalkan ka akang waktus urang nikah, anjeunna bade sumping ka Bandung," cek Icih. "Oh, enya akang inget, nu urang Jakarta, anu bapana Bos Kratingdeng," jawab Udin. "Tah eta," cek Icih ngabenerkeun, "Elsa sumping ka Bandung sanes ukur hoyong pendak sareng abdi atanapi kulawarga Kusuma anu sanesna, tapi bade didamel di Bima Raya," Icih ngajelaskeun. "Hor, pan bapana pengusaha, boga pabrik Kratingdeng, naha bet hayang gawe di Bima Raya," cek Udin kerung. "Duka atuh Kang, abdi ge teu uninga," jawab Icih. Udin unggek, tapi tetep mikir, naon tujuan Elsa anak pengusaha kudu gawe di perusahaan batur, naha teu gawe di perusahaan sorangan mantuan kolotna. "Kang, abdi enjing aya meeting di Bima Raya ngeunaan proyek, akang tiasa nulungan abdi ngajemput Elsa ka Pul Cipaganti Travel," cek Icih. Udin beki bingung, saurang anak bos, teu mawa mobil sorangan atawa diantarkeun ku supir pribadina, tapi kala naek kendaraan umum, padahal mun niat pake helikopter pribadi ge kolotna bogaan.
Nyanyi, ku akan dijemput isuk, tapi rek diantar ka mana, jawab Udin. Ulah ka mamana heula, ajak tuang heula wae di restoran anu sae. Upami abdi tos rengse meeting tangtos abdi oge nyarengan, ieu artos kangge ka restoran, jawab Icih bari mikeun kartu ATM-na. Teu kudu nyi, akang boga kenalan pemilik restoran bari taraf daek dibayar, jadi nyai teu kudu ngaluarkeun duit, cek Udin bari mulangkeun deui kartu ATM ka Icih. Udin nge-SMS Bahar, "Kang, apal tempat dahar anu alus, isukan kuring rek ngajamu tamu, tadina rek di Patma, tapi Mang Isak keur dibere tugas nyiapkeun taman gantung keur kuring, jadi kuring acan wani ngaganggu." Bahar ngabales, "Ulah hariwang, akang ge boga restoran nu sorangan, manggaku akang dipangaturkeun hiji ruangan VVIP khusus kangge Aden, alamatna aya dina kartu nama anu tadi dipasihkeun." Udin ngabales, "Nuhun Kang, isukna Icih meeting di Bimaraya." Udin di imah oge keur nelepon Bu Susi nu aya di Bimaraya nanyakeun ngeunaan Elsa. Susi kaget Udin nyaho yen Elsa rek digawe di Bimaraya. Dijelaskeun ka Udin yen Elsa memang geus ngalamar, sabab basic pendidikanna luhur jadi langsung diposisikeun sebagai manajer administrasi, sarta ngamimitian gawe pageto. Udin teu kaberatan, ngan ukur ngingetan Susi sangkan leuwih merhatikeun Elsa sarta kudu guat laporan ka manehna lamun katenjo aya galagat anu teu beres. Saterusna Udin naek taksi ka Pul Cipaganti. Tepi ka tujuan Udin nenjo aya Dudung keur diuk dina Mercedes anu pantona muka tapi sukuna nang hujar kaluar siga anu keur nungguan jalma. Tapi ku Udin teu ditanya, jadi Dudung anu nanya. "Keur naon Kang aya di dieu?" Kituna teh bari muih-muih kunci mobil dina curugna anu ngacung. "Rek ngajemput Elsa babaturan Icih, maneh keur naon?" Jawab Udin bari kerung sabab nempo di jero mobil teh ternyata aya Una oge. "Sarua rek ngajemput Elsa, tapi kuring mah mawa mobil, ari akang ngajemput makek naon, piraku rek dibawa kana angkot," cek Dudung sinis. Udin teh hayang paloba-loba omong, manehna asup ka ruang tunggu panumpang. Dudung jeung Una oge sarua tarurun tina mobil terus nuturkeun Udin diuk di ruang tunggu. Harita armada Cipaganti nu ditungguan datang asup langsung parkir, saorang awewe anu kacida gelisna turun, beda pisan jeung panumpang nu lain, mun dibandingkan jeung Icih mah 11-12, bedana Icih mah tara dangdan, ari ieu mah rada pinuh ku perhiasan jeung makeup. "Hei, Dudung, Una tos lami ngantosan," cek Elsa nanya ti heula terus panona ngareret ka Udin. "Iya Kang Udin," bari nanya ka Udin. Udin unggek bari nangtung terus manggut. "Anjeun asa beki gelis Elsa, beda pisan jeung sataun ka tukang, abdi tos ngabuking meja di restoran anu teu tebih ti dieu, hayu," cek Dudung. Elsa menta hampura ka Dudung, "Dung, hampura, saacana kuring geus janjian jeung Icih. Masalah makan-makan mah pasti bakal aya waktu deui, soalna abdi bakal lami di Bandung." "Elsa, kuring geus manjer tempat, geus nunda deposit 300.000 ke ruang VIP di Rumah Klasik, restoran panghadena sakelas jeung restoran hotel bintang 5. Piraku kudu dibatalkan mah, milu ka Kang Udin mah acan tangtu ditraktir makan," cek Dudung kituna teh bari ngareret ka Udin ku tetepan cua. Udin rada kaget barang nyaho yen Dudung oge rek mawa Elsa ka Rumah Klasik, sarua jeung manehna. "Abdi oge bade ngajak anjeun ka Rumah Klasik," cek Udin ka Elsa. "Tapi lain ruang VIP pan?" tanya Dudung. "Lain, ukur ruang VVIP," jawab Udin. Dudung molohok, "Ulah loba ngabodor harapan kuring lah Kang, ngabuking anu VIP oge 300.000, komo VVIP rek sabaraha, akang boga duit di mana?" Episode ke-44 Bandung memang terkenal ku kulinerna. Elsa geges lila ngadenge mewah na Rumah Klasik. Sadayana oge sami rerencangan abdi, tapi teu kedah kaleuwih dina memperakukeun abdi dugi ka ngaluarkeun artos. "Abdi mah tuang di warteg getos biasa," cek Elsa. "Anjeun tamu terhormat, geus sawajarna," cek Dudung. "Kumaha upami kieu? Kumargi sami-sami ngajak ka Rumah Klasik,
Hayu atuh urang angkat sasarengan, cek Elsa sangkan ulah debat kapapanjangan antara Udin jeung Dudung. Hayu upami kitu mah, cek Dudung bari nunjukeun mobilna. Kang angkat koper Elsa kana bahasikeun, cek Dudung marentah Udin, Udin nurut. Dudung nyupiran, Udin diuk gigireuna, Elsa jeung Una dina korsi tukang. Tes sabaraha lila mobil tepi ka anu dituju. Rumah klasiknya eta rumah makan khas Sunda. Bangunan jeung dekorasi di jerona ge ala Sunda, tapi didesain mewah jeung bersih matak tumaninah. Harita opatana diuk di ruang tamu acan waka tatanya ka meja resepsionis, tapi ngarobrol heula. Udin anu kakara asup ka rumah klasik tangtu molohok bari rurat reret, teu sangka Kang Bahar boga restoran samewah kieu, iraha-iraha, Udin boga niat hayang mawa icih. Teu tebih anu dicarioskeun ku batur, leres-leres mewah, cek Elsa anu sarua karek harita ngalaman asup ka rumah klasik bari gogodek. Ningali Udin jeung Elsa pating polohok nenjo kamewahan di jero, Dudung ngomong kuring mah hampir tiap minggu ka diu, anu terakhir mangkukna jeung Freddy Wijaya, calon adi betengna Unah. Baruk Unah bade nikah, Elsa ngaliuk ka Unah bari nyerengeh. Muhun, sareng Kang Ibro Wijaya, jawab Unah, Kang Udin mah karek ayana ka diu, karunya teuing, cek Dudung ka Udin. Disambung ku Unah, Kang Udin, cenah tos ngabuking tempat di dieu, anu mana, hayu atuh kuring hayang nenjo. Kusabab kuring kakara ka diu, jadi kuring teu nyaho lebah mana VVIP, tapi bosna geus di SMS, kari nungguan balesan, jawab Udin. Wuanjai ngawadul teh asa kacida, pake jeung nge-SMS bosna sagala, emangna wawuh, cek Dudung bari nya kakak. Ulah sagawaya nyaritakeun bosna mun acan apal, nu boga rumah klasik ngaranna Kang Bahar, akang bisa cilaka mun ngaku-ngaku wawuh bari henteu, cek Dudung deui. Udin gogodek, nying harepan Dudung asa nying harepan jelma idiot, matak manehna milih cicing, teu ngajawab. Udin ngaliuk ka Unah terus nanya, nah, bejana Freddy kamari aya nu nyiksa, bener eta teh? Bener, cek Kang Ibro. Akang apal ti mana? Cek Unah malik nanya ka Udin bari kerung. Ukur beja, akang ge teu nyaho, jawab Udin, sanes, upami akang uninga, Kang Ibro memang nuju milarian jalmina, wartoskeun ulah asa-asa, cek Unah. Dasar kulawarga idiot. Sampai kata apal anu nyiksa si Freddy teh Kang Bahar bosna rumah klasik, ayuna rek dalahar di dia, cek Udin bari nyerengeh jero hate. Kerja rongjon ngobrol silih ledek, torojol saurang lalaki pake papakean rapih nyamperken, Udin apal ka eta lalaki, nyaeta salah saurang preman anu ngawal Kang Bahar di asuransi Mutiara. Si lalaki oge apalan ka Udin, matak langsung rengkuh hormat ka Udin. Nganku Udin rada dikicepan, jadi sikepna langsung robah biasa deui. Mangga sadayana ngiring ka abdi, ruangan parantos siap, cek eta lalaki sopan naker. Bari nuturken si lalaki tadi, Dudung rada kerung sabab ngarasa aneh ku cara pelayanana. Biasana lamun manehna sok ngalaporkeun heula ngaranna, terus nanyakeun ruangan ka resepsionis. Sanggeus dituduhkeun, manehna neangan sorangan ruangan anu dimaksud. Taraf nepi ka siga ayena, dipapaken terus diantar secara khusus ka ruangan tanpa ditanya ngaran heula. Nepi ka ruang VVIP, si pelayan ngomong ka Udin, mangga ditawis heula serat konfirmasi ieu, ngan buru-buru direbut ku Dudung, kuring nu mesen, lain manehna, cek Dudung bari gutret nulis ngaranna jeung tanda tangan. Pelayan nyerengeh, tapi ngaherwas ka Udin, saha ieu Kang, perlu ditegelan teu ku abdi. Udin buburu ngajawab, teu kudu, manehna hayang nanda tangannya antep, kuring teu nanaon. Bari narima surat konfirmasi nugas ditanda tangan ku Dudung, lalaki eta terus nyarita deui. Mangga teras kalebet, sakedap deui tuangan sumping, bari nunjuk ka jero ku jempolna. Akhirna sarerea asup ka jero, terus dariuk, memang di luar eueuh tulisan ieu ruangan naon. Jadi Dudung ngarasa yen eta ruang VIP pesenan manehna. Bener-bener akang mah,
Tetatanya saha anu mesen jolrek maen tanda tangan wae, cek Dudung ka Udin. Diharepen Elsa Udin teh hayang riributan, jadi sagala rupa hinaan kabeh ditarima kalayan sabar ku manehna, sabab Elsa sobat dalitna icih, Udin teh hayang nguciwaken. Selang sababaraha menit pelayan rabul daratang saurang-saurang bari nunda hidangan khas Sunda anu serba mahal jeung mewah dina meja, geus puguh iga bakar jeung gurame, bahkan aya sababaraha anu lain kadaharan Sunda siga abalon, lobster jeung sajabana. Kabeh molohok nenjo jenis hidangan anu disajikeun, Elsa oge anu sapopoena dahar mewah di Jakarta acan ngalaman dibere hidangan anu bener-bener serba mahal kawas ayena, mewah lain tina papasakana, tapi tina bahan anu dipasak, kabeh bahan berkualitas. Unah ngaharewos ka Dudung, sabaraha ngabuking ieu tempat. 300.000, cek Dudung. Apal harga abalon sabaraha, lobster, gurame jeung nu laina, iya ditaksirku unah kudu leuwih ari 1 juta mah, cek unah. Dudung ngadadak pias, memang asa aya nu teu beres, moal mungkin rumah klasik daek ngajual rugi. Teu dilila-lila, Udin mah langsung ngalas terus dahar, kitu deui jeung Elsa anu memang geus lapar. Elsa anu teu apal naon anu keur dipikirkeun ku Dudung langsung ngomong, "Dudung, hatur nuhun pisan kana traktirana." Tenyangki sadayana serba mewah mani raraos, bari ngahuap. Sami-sami, cek Dudung. Kang Udin, anjeun pasti acan pernah manggi kadaharan kieu. Sanajan Kang Dudung anu mayar tapi ulah asa-asa, sok sing warek, bilih kirang nambih deui teu sawios, cek unah ka Udin. Udin teu ngajawab, hanteng dahar, sanajan dibebaskeun, tapi kudu inget ka baturnya kang ulah sagala dipapai ku sorangan, cek Dudung. Dina pikiran Udin memang ngalintas kenangan manehna keur leutik, baheula di imah Subrata kadaharan model kieu jadi hidangan resmi kulawarga sapopoe. Jujur salila 13 tahun memang manehna acan pernah ngalaman deui, karek ayena. Nenjo Udin teu ngajawab tita tadi unah mulai nyana, Kang Udin, anjeun teu ngadengekanan naon anu diomongkeun ku kuring jeung Dudung. Tapi teu disangka ku sasaha, panto ruangan harita aya nu najong nepi ka muka. Ti mana asal maneh kunyuk, saha nu ngijinan asup ka dieu. Saurang lalaki jangkung badak langsung ngabedega bari melong Dudung. Kabeh ngajenghok bari ngareret ka eta jalma, ukur Udin anu masih anteng nenjo kana piring bari terus dahar. Jelma jangkung badak anu ngaranna Murad, eta salah sahiji jelma kapercayaan Bahar. Bahar saacana geus ngabejaan ka Murad yen ruang VVIP bakal dipake ku Raden Udin Subrata, anu ciri-cirina geus dijelaskeun ka Murad. Tapi basa Murad mariksa surat konfirmasi, didinya ditulis jeung ditandatangan ku atas nama Dudung. Sabab sieun disalahkeun ku Kang Bahar, saacan Raden Udin Subrata datang, kapaksa eta tempat kudu dikosongkeun deui, Murad kudu ngaganggu nu keur dahar pikeun ngabereskeun heula masalahna. Dudung nangtung bari nanya, aya naon ieu, kuring geus mesen tempat ieu, eueuh hak anjeun asup ku cara teu sopan ngaganggu nu keur dahar. Sia anu ngaranna Dudung, Murad nanya bari nunjuk irung Dudung. Kuring Dudung, cek Dudung. Episode ke-45. Murad maju molotot bari lengan kencana ngaranggem kerah baju Dudung, tuluy digusur ka tempat nu rada lega. Naon salah kuring, lepaskeun, cek Dudung anu teu nyangka bakal diperlakukeun kitu ku Murad. Pura-pura teu ngarti siah, jawab Murad bari ngahembatkeun lengan ka tuhuna kana tak-tak Dudung satarikna, anu ngakibatkeun Dudung langsung ngudupruk deui ku harupen Murad. Panon Murad terus molotot ka Dudung bari ngaragrakeun slip konfirmasi ka Dudung. Dele ku sia terus baca, ruangan naon nu geus dikonfirmasi ku sia, aya hak naon sia nanda tangan jeung pake ruangan ieu goblok, cek Murad. Dudung teu ngareret kana eta kretas, yakin salah faham ieu mah Kang, kuring geus mesen ruang VIP sarta geus transfer deposit 300.000 keur syarat booking, cek Dudung. Disambung ku unah anu keur diuk, muhun Kang, hak anjeun sebagai naon di dieu, wani memperlakukan tamu kawas kieu. Murad ukur ngareret ka unah, cek sia biu VIP,
cek aing tenjo eta kertas, jelas didinya ditulis VVIP, ulah asal calangap, cek Murad bari ngagaplok pipi Dudung. Sapada harita Dudung, Una jeung Elsa oge kaget, ukur Udin nu teka tembong kaget, Udin kalah nginum terus terap meni ngerele. Memang ti tadi geges karasa aya nu beda, cara pelayanan, jenis hidangan, terus mangrupa-rupa daharan datang tanpa mesen menu heula. Dudung pias, kesang tiis mimiti ngabasahan bajuna. Una ngomong ka Dudung, "Dung, buru telepon Kang Bahar." Ngajedok kuring teu wawuh ka Kang Bahar, jawab Dudung bari ngareret ka Unah. Unah kerung, lain tadi basa diharap maneh ngomong wawuh. Elsa melong teu suka ka Dudung, ternyata tadi maneh nages dibohongan ku Dudung. Silaing kabeh geus wani nyebut ngaran Kang Bahar, rek neangan pipanyakiten, cek Murad bari matana mencrong muter ka opatan. Lengan i anu tadi dipake nanda tangan, bener, cek Murad bari ngaranggem lengan Dudung terus diparieskeun nepi ka kadenge sora tulang remuk. Dudung ngagoak ngarasa nyeri nu taya papadana, teu karasa calanana baseh alatan ngompolan maneh. Elsa jeung Unah murungkut beki sieun, duanana lumpat nyumput ka tukangan Udin anu masih katenjo tenang bari nyehil. Ulah sieun, moal aya anu wani nganyenyeri awewe lamun lain banci, cek Udin. Anjeun bakal hanjakal, kuring ti kulawarga Kusumah, adi kuring oge tunangan ti katurunan kulawarga Wijaya. Anjeun bakal boga urusan jeung dua kulawarga, cek Dudung bari muringis nyekelan lengenan nu geus ngaplek. Saha eta kulawarga Kusuma jeung Wijaya, aing Murad teu sieun, mun sia hayang apal, kamari aya budak anu ngaranna Freddy Wijaya, geus wani cucungah ka Kang Bahar sarta geus diwarah, emangna aya nu leuwih jago ti si Freddy, cek Murad bari sukuna najong dada Dudung. Ngadenge caritaan Murad, Dudung jeung Unah beki kaget, sabab cek carita ti Ibro. Freddy kamari aya nu ngarampok sarta dihuruku belasan urang, Unah tenyang ka yen Kang Bahar sorangan pelakuna. Sabot mikiran Freddy, lengan Murad dihembatkan ngetik punduk Dudung. Kasadaran Dudung lengit sapada harita, langsung ngagoler teu usik-usik. Unah ngajerit nenjo dulurna teu sadar, ambulan, cek Unah panik, bari buburu ngaluarkeun HP. Murad ngareret bari molotot nunjuk benget Unah, ulah wani-wani nelepon. Kadiekeun HP-na, cek Murad bari lalaunan ngalengkah ngadeketan Unah. Unah ukur undur-unduran, nepi ka tonggongna napel kana tembok geus teu bisa kamamana. HP direbutku Murad bari benget Unah ditampiling, sakali nampiling ge teu lila langsung ka ciri pipi Unah jamonom jeding. Elsa anu ningali Unah dicabok, langsung ngarangkul pagah ka Udin ti tukang bari sirahna ditungkulkeun kana tak-tak Udin bakat kusieun. Giliran sia duaan, cek Murad bari ngareret ka Udin terus nyamperkeun. Ragamang lengan Murad ngalogodor katenjo rek narik rambut Elsa, memeh lengena tepi. Satarikna Udin ngajejek beteng Murad, nepi ka Murad mundur sababaraha lengkah. Udin buburu nangtung, ukur banci anu wani nganyenyeri awewe, cek Udin ka Murad. Lalaunan Udin ngalepaskan rangkulan Elsa anu masih nangkep pagah tonggongna embung lesot, mundur, jauhan akang, cek Udin ngaheros. Sahasia, cek Murad bari ngusapan betengna anu tadi dijejekku Udin, tapi teu ka tembong nyerien. Kuring jelma anu teu bisa ditoelku saha wae, cek Udin bari nyerengeh. Sia hayang modar di dia, cek Murad ambek ngadenge jawaban Udin. Udin tengah jawab, tapi ngangkat HP nelepon Bahar. Kang Bahar, kuring ayana geus aya di ruang VVIP, tapi di dia aya cucunguk nu ngaranna Murad, pangbereskeun, cek Udin. Elsa kaget jeung beki ngarempot nenjo Udin nelepon Kang Bahar. Dudung tadi geus ngabohongan sarerea ngaku wawuh jeung Kang Bahar. Ayuna Udin nelepon Kang Bahar, lamun Udin oge bohong, yakin kabe bakal cilaka. Lalaunan Elsa nyamperkeun Unah. Terus duanana nagok murungkut bari silih rangkul. Ngadenge dirina disebut cucunguk, Murad katingali kekerot ambek, sia wani pura-pura nelepon Kang Bahar, rek nyingsiunan aing, cek Murad ka Udin bari belesat luncat ka Udin bari ngahembatkeun perapna.
Tanpa disadari ku Murad, hiji perep gas leuwih ti heula ngahantem dadana anu ngakibatkan awak Murad nu jangkung badak ngalayang mundur ka tukang deui langsung ragrak nangkarak bengkang. Murad nyekelan dadana anu nyeri bari ohek-ohekan batuk getih. Kang Bahar geus ngabedegan nying harap ka Murad bari nonggongan Udin, manehna biu anu nonjok Murad. Dasar cucunguk, wani rek nenggelan Raden Udin, cek Kang Bahar. Ningali Kang Bahar geus aya didinya bari nyebut ngaran Udin, Murad rikat hudang terus deku. Akang di dieu, anu mana dan Udin teh Kang, cek Murad nanya bari tungkul sieun. Kang Bahar maju bari nampiling Murad, panku aing geus disebutkan ciri-cirina, masih tatanya. Nungguan naon deui, mentah hampura, cek Kang Bahar bari ngagusur Murad ka harapan Udin. Hampura ku kabodoan kuring aden. Kuring hampir nyilakaken anjen, cek Murad. Kang Bahar oge deku, hampura kuring oge, telat datang sarta teu bisa ngawarah anak buah. Udin buburu nyamperkan Elsa anu masih murungkut di juru, terus dicekel panangana ditangtungken. Sabenerna ieu tamu kuring anu rek dijamu di dieu, anu duaan deui mah lain, cek Udin ngajelaskeun ka Kang Bahar jeung Murad. Elsa jeung Unah ngajenghok, ternyata kabeh anu dicaritakeun ku Udin bener, wawuh jeung Kang Bahar sarta geus mesen kamar VVIP di rumah klasik, dudung anu bohong disangka bener, sedengkeun Udin nu bener disangka bohong, anu leuwih kaget deui ternyata ruang VVIP ieu dipesen langsung ka Kang Bahar na sorangan. Kang Bahar nangtung bongkok ngahormat ka Elsa, terus ngomong ka Udin. Hapunten ku kajantenan ayeuna. Mun sek abdi tadi teu nuju aya di luar, moal dugi ka kieu, kukituna pikeun nebus kasalahan abdi ayeuna. Mulai dinten enjing, abdi bade ngadamel ruangan eksekutif khusus kangge Aden Udin miwa kulawarga atanapi kenalan Aden Udin anu sanesna, eta ruangan moal disewakeun ka sasaha. Aden tiasa sumping iraha wae kalawan gratis, cek Bahar bari ngusap kesang dina tarangna ku saputangan. Udin unggek nganuhunkeun ka Bahar, terus ngareret ka Elsa. Elsa ku sabab kuring mah geus warak jaba di diuna oge geus acak-acakan, kumaha lamun kaluar, icih pasti geus nungguan di imah. Elsa teu ngajawab tapi ngareret ka Dudung anu masih ngagoler jeung ka Unah, anu masih nagok nyempot di juru. Kumaha maranehna, bae, aya Kang Bahar anu ngurus, yu ah, cek Udin bari nungtun Elsa kaluar. Muhun Pak, duanana ku kuring dibawa ka rumah sakit pikeun diobatan saacan diantarkeun ka imahna, cek Kang Bahar ka Udin anu tuluy ngaleos. Udin ukur ngacungkeun jempolna ka Bahar bari nyerengeh, bari kaluar Udin ngomong, Elsa, rusiahkeun kajadian di dieu ka batur, nepi ka iraha wae oge ulah bocor, terutama ka icih, bisi hariwangen, lamun tepi ka bocor, Kang Bahar pasti moal cicing, jadi omat, lain akang sieun. Akang ukur ngajaga kasalamatan anjen, muhun Kang, Elsa unggek, nyambung.